Sampai acan aing. Tang milu wae. Milu wae. Milo aing mah ada. Milu. Balik balik. Maksud aing di dieu mah Milo. Aing mah. Milo. Kayak nong sereng eangan aing tahu ini geus ya. Oh no. Aduh. Tuh kan Beget sia goblok cenah naon deuleu aing ti sungcep goblok si teh. sepeda tapi kan naon. Ya asal goblok aing sungcep geun ge kana letak garing. Anjir. Anjing. Iya dah. Wah ulah asli dah sama udah. Kayak tang milu. Aneh sih teh jero kandungan. Musingkeun we. Anjir, kayak tang milu. Sama ngajedog di imah tuh bantuan inung sia ge gerok. Terus koe. Balik jig. Embong. Deng Milo aing teh. Bosan di imah. Jadi ka Cida. Lu kieu. Ti jedak. Oke. Jauh. Milu. Atuh moal Milo. Jalan mana? Kalau ada sebab upaya awak aing jalan. Moal Milo. Awas jamun yang sarakeun aing deui. Tuh, cek aing geus yang sarakeun deui aing we. Dah heuh dia mati gerak di nanti gitu goblok. Alah sia goblok. Sampai acan aing. Tungguan aing. Aduh, tungguan aing. Ayo. Tungguan aing. Tungguan cek aing geus sia teh goblok. Da sia mah cek aing ge. Cek aing tang milu. Dengar teh sia mah lu ngeuna gitu teh. Milu tang milu balik. Batunya aing Balik. balik. Pusing ku sia. Orok mula. Aisyah kunaon kehe lompatan wae. Aing keur ngudag-budak. Budak nu mana? Anu tadi nu duaan lancik jeung Adina, anu hideung siga aspal geuning siga maneh. Sia goblok kaos aing tadi diganggu ku budak eta duaan tah. Keur modal gitu tah aing. Sarua aing yang tadi keur sepedaan di ruas jadi we aing nyungsep geran kana detak garing. Sae nama congtangnya udah beta ya. Sekarang Nah, neng mana? sebut tai. Ban urang ieu teh ome tadi udah gue. Goblok anjing. Aing bae lah. Ya di dia goblok. Tadi teh Kalau kan itu lompatna. Aing ieu ledakan jalan teh ka urut kamari. Iya Ken, aing teu lumpangan dihurungkeun. Oh no. Kaget di itu. Ada lah. Naon Aisyah aing pernah kakaknya kadele. Jujurnya kan aing teh. Lah sia Ken. Dulu lagi mana di dia sisa deui. Oh itu. Ayo jangan sampai gelah yuk lah. Tadi kayak jadi kain yuk. Aduh sia Ken. Aing